barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya aturan lejeng petepang dangu deui sareng dongeng si Abah. Ulah lepat kanggo sadayana baraya mangga subscribe, lajeng like, komen gitunya. Ieu dongeng anu bade kapihatur dina judul Sidik Budak Ajaib bagian kahiji. Mangga kaparayun sadayana. Sang srangenge nu biji ti tebah wetan cahayana numrag ka sebagian alam dunya. Gesan ngalaksanakeun tugasna nyaangan alam marcapada. Pikeun nyumponan pancen ti Gusti anu Maha Welas Asih sangkan ieu alam lumangsung tur ngabogaan riwayat carita nu guna pikeun makhluk nu kumelit di alam dunya. Manuk-manuk recet dina dahan, ting araclog, ting telenen, neangan kahakanan. Sakapeung tinggelebar muru tangkal anu gomblok kudang daunan jeung anu raweuy buahna bangun nu saruka bunga. Cahaya panon poe anu kaemasan anu kakara biji meulah poekna wanci subuh diganti ku hawa anu haneut mawa kahirupan anyar ka sakabeh tatangkalan anu masih baseuh ku Ciibun. Hiji budak lalaki kasep kira umur 7 tahun cicing ngajanteng siga patung bari ngawaskeun kaendahan alam di eta leuweung. Leuweung anu pinuh ku rupa-rupa kekembangan tur mareujeuhna sumedeng mekar. Seungitna awun-awunan. Bleg we siga di tempat patamanan. Ting keleper ku kupu nu warna-warni teu eureun-eureun nyeusup sari buahna sakur kekembangan. Eta budak cicing ngajengjeng me ampir sajam bari panona gular-giler nitenan eta patempatan. Sorot panon anu biasa panon budak anu bersih masih kene jauh tina kasusah jeung kabingung. Nu bebas taya bang baluh ku urusan kahirupan. Ngan lamun disidik-sidik eta budak diantara panon jeung halisna siga aya garis kerut merut nu biasa sok aya di jalma anu geus dewasa. Memang aneh, hiji budak anu ceuk kabiasaan normal mah bet aya di eta leuweung tur sosoranganan taya sanak taya kadang. Jaba eta tempat jauh ka ditu ka dieu. Sakuduna saumuran kitu mah masih keneh kapi indung meujeuhna ogo. Tapi ningali kaayaan budak nu samodel kitu mere hiji tanda keanehan nu teu aya di budak-budak anu sejena. Sorot panonna ciga mere tanda kahirupan keur jalma anu sejen. Eta budak panonna meleng anteng kana cahaya panon poe anu kaemasan tur mere haneut kana awakna. Bari neuteuk teu eureun-eureun meleng panon poe anu kakara bijil. Manehna mukaan baju jeung calanana hiji-hiji bangun tenang. Sabab yakin ngan manehna bungkul nu aya di eta leuweung. Awakna anu geus bubulucun tuluy naek kana hiji batu. Tuluy sila anekak nyang hareupan panon poe anu kakara bijil. Awakna ajeg. Bari ngarenghap anu tenang. Kade ngerenghap hiji orok anu keur sare tibra nutas disusuan ku indungna. Katingali beungeutna tambah seger tur cahayaan. Eta kalakuan anu geus dilakukeun mang tahun-tahun kaciri dina rengkak paripolahna.
Lamun peuting mun hade poena eta budak sarua sok aya di dinya bari sila anekak bari mani cahaya bulan. Sabenerna mah dilaneuheun eta gunung aya hiji kampung anu geus arapaleun yen aya hiji budak anu aneh. Tur luar biasa nyicingan eta tempat. Kawentar pabeja-beja aya budak aneh tur ajaib, malah aya oge anu nyebut budak sakti. Naon sababna eta urang kampung nyebut ka manehna budak ajaib, budak aneh atawa budak sakti? Sabab bisa ngubaran urang kampung anu gering tina segala panyakit. Tur tepi ka cageurna baringan sakadar meredang daunan jeung akar-akaran. Tapi eta budak tara menta pamulang atawa tara menta buruh, estu nulung teh nulungan kalawan ikhlas. Pernah hiji mangsa eta kampung katarajang hiji wabah anu hese dicageurkeunana. Atuh unggal poe ka eta tempat ngalet urang kampung menta ubar atawa menta dirancet. Ngan sakali ngubaran oge cager. Sakali diteken ku indung leungeunna jug cager eta panyakit teh. Tepi ka aya anu nyebut dewa sagala ka eta budak teh. Saha atuh eta budak anu cek urang kampung budak aneh tur ajaib teh? Nanya manehna teh salah sahiji dewa anu turun ti kahyangan anu minah rupa jadi hiji budak anu sakti? Keur masyarakat baheula mah babari pisan nganggap hiji jalma anu ngabogaan kaunggulan leuwih ti batur sok buru-buru disebut jalma sakti atawa dewa. Karti pisan sabab zaman harita mah pikiranana masih hanap. Mitra kaum dangu 2 tahun anu katukang eta budak saberna anak tunggal ti kulawarga anu kasebut kulawarga aya anu cicing di hiji kota leutik nu aya di suku Gunung Galunggung. Kasebut kota Resik ayana beulaheun eta gunung. Eta budak ngaranna Jang Sidik. Di ngaranan Sidik sote aya hartina bubuhan turunan santri ti pasantren nu aya di suku Gunung Galunggung. Ramana Jang Sidik kasebut jebolan santri anu kuat dina agamana. Sidik hartina tetela, jujur atawa bener. Kahayang ibu ramana Jang Sidik sing jadi jalma anu jujur tur bener. Ari sapopoyana sok muka hiji toko obat, katalah toko obat anu kajojo. Boku rahayat, boku pangagung. Toko obat anu mere obatna mararanjur. Oge bubuhan aya turunan ti karuhuna ramana Jang Sidik sok ngaracik obat tina akar-akaran, dangdaunan atawa bubuahan anu ngandung piubareun. Pon kitu deui parahmat mah sok mahir ngurut kana urat-urat anu aya dina sakujur awak. Mana urat anu misalah, mana anu bener, bisa menerkeun tulang anu potong atawa salah cicingna. Teu aneh lamun sakabeh jalma didinya mika hormat ka eta kulawarga parahmat. Bapana Jang Sidik rajin pepelakan di satukangeun imahna anu lega, malah dipelakan tatangkalan nu rupa-rupa tur arane. Timimiti dangdaunan, bung buahan jeung akar-akaran, malah jujukutan nu dianggap biasa, malah ngandung obat nu luar biasa. Kaayaan eta kebon nu sakitu lega nate sok dipake ulin ku Jang Sidik bari mantuan bapana. Matak teu heran mun manehna bisa ngambean daun atawa akar anu bisa nangtukeun hiji ubar keur hiji panyakit. Malah sok rajin Jang Sidik nempokeun bapana lamun keur manarkeun tulang anu misalah atawa potong. Lila-lila Jang Sidik sok mantuan bapana lamun aya pasien nu tulangna aya masalah. Teu heran bapana Jang Sidik ningali dina kaayaan mah kahirupanana nyampak sagala aya. Dia kasebut jelema beunghar. Tapi sok sanajan kitu teu ngajadikeun sombong. Parahmat mah malah lamun pasena jalma miskin mah tarabat dipenta duit atawa naon oge.
Mitra kaum dangu ngan hanya kal dina hiji peuting imahna Parahmat kajorag ku rampok gerot anu jahat tur talenges. Eta rampok bangun geus ngimplang ka imahna Parahmat sababaraha poe ka tukang. Sabab kawas nu apal hiji-hijina tempat tur apal kana tempat panyimpenan hartana Parahmat. Geus kitu kuduna mungguhing Allah anu Maha Kawasa, Parahmat kabeneran kaluar rek mariksa eta tempat nu kadenge matak nyurigakeun. Barang Parahmat kaluar ngander we dihurupku sababaraha urang rampok. Ngadenge anu rame di kamar panyimpenan kekayaan, inungna Jang Sidik kaluar lantaran ngadenge aya sora anu bukbek siga aya anu keur tarung maniragot. Tadi nama eta rampok teh rek ngalah hartana wungkul ngan kulantaran kapergo nya keur miceun pitapak eta rampok teu aya ras-rasan ngarogahala ibu ramana Jang Sidik nepi ka dicacak di walang-walang tepi ka teu mangrupa jalma sekujur awakna mani getih. Kocapkeun Jang Sidik harita umurna kira-kira 5 tahunan. Manehna nyaksian pisan kumaha inung bapana disiksa ditelasan tepi ka hanteuna dialung boyongkeun ku rampok-rampok anu talenges taya ras-rasan. Parahmat maot bari teu bisa ngagorowok menta tulung ka tatanggana. Bakating kureuwas jeung baluas ningali kaayaan inung bapana, Jang Sidik di tempat anu rada poek ngan saukur calangap panon molotot bari reumai ku Cipanon. Eta rampok teu apaleun yen aya hiji budak nyaksian kulawargana dirogahala ku maranehanana. Sanggeusna ngarungan harta banda nama belenyang eta rampok kalabur. Lalumpatan tinggal blig bari marawa karung anu pinuh dieusi barang anu menang ngarampok. Kakara Jang Sidik bisa ngomong ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, ceurik bari jejeritan, bari ngaguyah-guyah inung katut bapana anu geus taya di kieuna. Mitra kaum dangu ngadenge sora budak jejeritan atuh burudul tatangana Parahmat murudul bari marawa obor jeung pakarang sabogana. Barang breh ningali aya Rajapati tur tempat anu paburantak. Kabeh jelema geus tegwe yen geus aya rampok anu ari-ari ieu geus ngaresahkeun warga di eta kampung. Gorowok atuh jalma teh pating gorowok. Aya Rajapati, udag euy, udag. Ceuk tua kampung mereka mano beretek sakabeh lalaki mah jeung para pemuda ngudag bari pating gorowok. Tewak euy, tewak. Dah euy kabolah kidul. Ting gorowok matak gimir nurek diudag. Nya puguh we, hampir sakabeh jalma ngudag bari marawa obor anu ngagedur. Rampok-rampok geus eueuh pikeun lumpat. Gorowok ti kidul, gorowok tewetan, eta rampok geus kakepung taya keur lumpat. Bareyek jalma paheula-heula ngahembatkeun pakarangna sewang-sewang. Bres. Teu mangap mulia sakabeh rampok pada nyacer, pada ngadek. Aya we nu ku awi ditojos-tojoskeun, aya oge anu kutumak kawas ka bagong. Duruk. Para pemuda ting gorowok bari lung. Obor dialung-alungkeun kanu keur patulayah, keur diduruk kawas kana runtah. Teu lila eta jalma anu jarahat, tutung hideung gareheng ting parengkel. Ger jalma-jalma surak dume geus bisa nyarek rampok anu geus mawa korban saacana. Mitra kaum dangu, waktu warga keur ngepung rampok, Jang Sidik kaluar bari kaayaan awak jeung leungeunna rami pinggu yang getih inung bapana. Bari ngeluk tungkul ingak-inghakan lempang sakaparan-paran teu puguh anu dijugjug. Batin Jang Sidik longkewang 2 kali nanyo kajadian anu cek pikirna siga iblis jeung setan anu keur silipaehan. Ningali inung bapana oge matak baluas. Ditambah ningali jalma ngarogahla rampok tuluy dibeuleum kawas meuleum sampe. Jang Sidik baluas ginggiapeun jadi sieun ningali katalenggasan polah manusia.
Jang Sidik lempang bari melong jauh. Cipanona asa gesaat ku picerikeun bari awakna rarampeolan jeung bajuna pinuh ku getih. Manehna lempang asruk-asrukan muru ka hiji leuweung suku Gunung Galunggung. Gasruk, sukuna titajong kana akar. Gebrus, koleang, kubrag, murag ka hiji jungkrang anu lungkawing tur poek. Kayan Sidik anu harita keur ngalayang, ragrag ku alatan geus teu walakaya lamun kudu neruskeun lampahan nu ampir sapoe jeput. Teu eureun-eureun lempang. Sok sanajan bari jeung salse oge. Jeung kasadaran pikiran Jang Sidik anu keur malaweung, sorot panona kosong maur ku alatan jiwana kaganggu. Jang Sidik nyirorotur norobos kana poekna ibun. Ngalayang kawas kalakai daun anu murag tina dahana. Kejebur Jang Sidik murag kana hiji leuwi anu jero. Lep tikarelep kabantingkeun ku berat awakna anu ragrag tina jungkrang anu sakitu luhurna. Mun ningangna kana batu-batu anu sareukeut geus tangtu awak Jang Sidik ancur bari nyawana moal katulungan. Geus kitu kersaning anu makawasa nyalametkeun makhlukna anu dipikanyaah bari ceuk sakaol budak mah masih ditangtayungan. Digendeng ku para malaikat sok disalametkeun tina balai. Bagating ku tarik ragragna atuh mucung deui oge kawas disurungkeun ti jero cai. Celeng ngaceleng ngaliwatan eta leuwi. Kubrag kana hiji tumpukan kalakai anu kanel tur hipu. Celeng celeng awakna Jang Sidik ancul-anculan anu akhirna eureun kana hiji tempat anu leuwih hipu tur haneut. Si horeng eta nu haneut tur hipu teh hiji leungeunna monyet anu kacida badagna. Ceuk sawatara jalma anu tos apal mah eta monyet anu badag teh sok disebut gorila teh. Ku badag-badagna eta gorila leungeunna wae bisa saukuran 3 jelemaeun. Matak teu aneh lamun leungeun eta gorila kawas kasur lamun dipake ngedeng mah. Blek awakna Jang Sidik nyang saya ngarengko bangun anu tumanina siga dina kasur anu aya di imahna baheula. Jang Sidik sare kerek mani nyegrek. Kawasna mah eta gorila oge sarua keur sare ngimpi anakna hayang dikekeupan. Tuluy leungeunna dideukeutkeun kana awakna Jang Sidik atunya puguh mahena asa diberesi mut ngadon leuwih tibra. Malatekna mata poe kerasa haneut kana awak Jang Sidik. Bray, panonna beunta. Rarasana nama asa aya di imahna we. Tuluy gegoroan ka indungna. Bu, ibu. Cenah kituna teh bari rada peureum hayam. Rarasana nama asa tunu keneh. Geledag dug sare deui. Tapi dirasa-rasa eta nu disarean bet asa beda. Jeung diangse-angse bet rada bau. Terus susuluduk bari rada diambuan. Nya cenah beda ieu mah. Bari panona can beunta. Karasa asa aya nu nyurungkeun kana bujurna. Ngok kana hiji barang anu hipu menipas bahamna kana susu eta gorila. Berbay aya cai susu anu ngalei. Klek eta cai ka inum dirasa-rasa bet asa susu anu haneut keneh jeung asa leuwih pelem. Tungtungna Jang Sidik nyusu ka eta inum gorila tepi ka waregna. Bray beunta da asa geus wareg cenah. Nah atuh ari bray beunta. Kebeg Jang Sidik kacida pisan ruasna jeung heran. Nah manehna bet aya di hiji tempat anu jicingan ku hiji monyet anu kacida gedena. Sarta di hareupeunana ngemplang hiji leuwi anu lega tur jero. Jang Sidik unur-unuran ningali monyet anu nyarengeh bari ngagereng nembongkeun huntuna anu rangeteng.
Kebeg Jang Sidik beki ruas beri calawak panaona buncelik. Rek ngajerit tapi ngan saukur arap-ap ereup-eup. Eta monyet sigana tetep nganggap Jang Sidik anakna, anu sanyana anak manehna mah paeh ku hiji panyakit. Kedawek eta monyet ngajawang awak Jang Sidik dibawa ke tempat anu rada luhur, bari kokot cecetan atoh pedah anakna aya deui. Sora gorila anu kokot cecetan kacida tarik kadengena ku Jang Sidik mah. Tapi ka Jang Sidik peureum jeung nungkup ceulina bakating ku tarik-tarikna sora inung gorila mani asa ngajelengeng. Corelat eta gorila narekel ku guntayangan tina dahan kana dahan sejen anu bangun anu hampangeun pisan. Gurawil naekan sisi gawir ngan sajorelat geus tepi ka hiji daratan anu urut kamari Jang Sidik tigebrus teh. Mitra kaum dangu ti poe harita Jang Sidik teu oleh dikekeupan. Diasuh teu kaop rada jauh geus dijewang deui. Bari ngager-ngager nyeman. Sakapeung sirana Jang Sidik sok didedet supaya daek nyusu. Bangun anu nyaaheun pisan ka Jang Sidik teh. Ku unggal poe gaul jeung indung gorila Jang Sidik jadi apal kana isyarat sora jeung gerak leungeunna indung gorila. Jadi hiji bahasa keur komunikasi. Atuh Jang Sidik jadi ngarti kana isyarat eta gorila. Naon anu dimaksud ku gerengan atawa rinat panon gorila atawa sora kokececetan mere tanda bahaya. Dina hiji poe rebun-rebun keneh Jang Sidik geus hudang. Tuluy diuk dina batu anu lempar bari lalat-leret ningali eta patempatan anu kacida endahna. Pinuh ku kekembangan siga patamanan bari nyeusup hawa seger seungitna kekembangan. Teu lila cahaya sumirat panon poe nojo ka eta tempat. Karasa haneut kana awakna asa leuwih seger karasana. Awakna nyareritur kesangan bet asa hayang bebulucunan. Tuluy baju anu geus rada rarawing teh dibukaan, porosot calana oge diporosotkeun. Gek diuk sila anekak bari nyidikeun cahaya beureum anu asalna tina panon poe. Anu beuki lila beuki panas, kerasa awakna pinuh ku kesang. Geus kitu mah baju jeung calana dipake deui, bari ngareha panjang siga anu keur tapa. Aneh. Sanggeus mandi cahaya panon poe awakna karasa harampang jeung paningalina leuwih jelas lamun nenyok ka tempat anu leuwih jauh tidinya. Asa tumanina tungtungna jadi kebiasaan mun rebun-rebun Jang Sidik pasti aya di dinya. Bari teu sadar geus ngalatih diri ku elmu tanaga jero tina intisari panon poe. Mun peuting keur caang bulan kitu deui. Sarua sok mandi bulan tataranjang nepi ka ngahod-hod ka bulusan. Kakara make di baju. Eta oge sarua tumerapna hiji dasar ilmu nu ngadatangkeun hawa tiis kawas es. Sakapeung karasa dina awakna asa aya hawa anu mulek tur siga anu maju mundur nu museur dina beuteungna. Ngan kulantaran teu sadar Jang Sidik can bisa ngolah ngatur eta hawa nu cek ahli silat mah disebutna tanaga jero. Mitra kaum dangu kuminangna nginum susu gorila ngajadikeun Jang Sidik uteukna leuwih encer. Dina hiji poe waktu Jang Sidik keur nitenan kekembangan bari sakapeung diangse terus ungut-ungutan kawas bapana baheula terus naliti hiji daun anu cek manehna mah rada aneh. Tuluy diambuan balik itu nate rada oge ngagebeg ariras inget ka bapana. Yen aya hiji daun anu nyabang 7 anu keur diteangan ku bapana tapi can kapanggih. Ciri-cirina sarua kitu. Warna katut sisi-sisi daun jeung bauna oge kitu. Sarua jeung anu keur diteangan ku bapana anu ngabogaan sifat bisa nyageurkeun sagala panyakit.
Bari nitenan sakuriling eta tempat, Jang Sidik rada heran oge sabab eta tempat siga geus diatur. Jeung lain samarangan daun atawa kembang atawa jujukutan nu aya, siga dipelak ngahaja. Hal ieu mangrupakeun hiji bukti yen eta legok teh pinuh ku mangrupa tutuwuhan anu bisa jadi ubar. Sugan ieu mah lengkop sayuta ubar. Cek Jang Sidik bari gogodeg ngerasa helok kanu melakna. Keur kitu kadenge aya sora ting kocecet sarta kadengena sora inung kukutna anu keur hohoak ngamek ka musuhna. Ngan sajorelat bari teu sadar, Jang Sidik luncat leuwih luhur batan ti gorila inungna. Siga ngabogaan elmu ngahampangkeun awak, kawas anu geus ahli dina ngagunakeun tanaga jero. Sajorelat geus tepi ka inung gorila anu keur nyanghareupan gorila jaluna. Inung gorila ampir-ampiran rek beunang dibabuk ku leungeun gorila jaluna anu ngahiuk bangbaraan teu beda ti sora kolecer. Ker set pup. Eta leungeun anu gede teh geus mah ampir keuna kana hulu inung gorila. Teu tatapasini deui jeleng. Jang Sidik ngajleng bari najongkeun sukuna kana bincurang eta gorila nu awakna leuwih gede tibatan inungna. Bletrak, kocecet eta gorila ciga ngoceak, katingali sukuna ngaplek. Huk, blek, geler. Eta patempatan euneur siga keuna kulini anu kacida rohakana. Euneur katingang ku awak gorila anu sakitu jangkung badagna. Geledag, huluna pas pisan kana batu anu nyohnyor. Bluk, gaur, eta gorila ngarasa nyeri meureun. Bari burial buncelik eta gorila gegerungan. Panon anu gede tur semu beureum bolotot buncelik ka Jang Sidik. Mayana kacida amekna, sigana mun huluna teu tatu, tangtu baris ngarekeb awak Jang Sidik. Beak jeung tulang-tulangna ngan orokaya. Mayana geus bobor karahayuan ningali awakna anu ngabugigag namru teu walakaya. Kerjet hos we paeh. Bari panon bolotot jeung hulu bujrat bajret pinuh ku getih. Barang ningali Jang Sidik geus bisa ngelehkeun gorila musuh gerotna kalawan nepi ka paehna, inung gorila teu sidikna nyuman ka Jang Sidik. Bari cekrah-cekroh sakapeung kokocecetan nembongkeun ka bunga anu lain di kieuna. Manehna siga anu reueus bari katingali ngembang ku cipanon. Mitra kaum dangu bari ngalahun Jang Sidik eta gorila siga keur cacarita. Mun urang mah ngadongengkeun eta gorila jalu. Bari leungeunna kepat kapit siga keur pepeta. Bari diperhatikeun rinat jeung gerengan indungna gorila anu akhirna Jang Sidik ngarti yen bapana Jang Sidik atawa pasangan indungna geus dipaehan ku eta gorila. Bari awakna dihakanan tepi ka beak. Bari ngusapan sirah Jang Sidik eta gorila ngadongengkeun lalakon manehna anu harita mayana keur ngandung bulan alaeun anakna anu paeh teh anu tetep nyangka anakna teh Jang Sidik. Dasar sato teu bisa ngabedakeun antara sato jeung anak manusia. Malah inung gorila nepi ka kakaburan nyingkahan eta gorila tepi ka mangih hiji jungkrang anu dipake panyumputan manehna. Nya didinya pisan anakna lahir ngan hanyaka eta anakna teu lila umurna. Paeh kulantaran teu kuateun ku hawa tiis sabab kurang cahaya panon poe di eta tempat ngan ukur sababaraha bulan hirupna teh. Asal nama teu ngartieun yen anakna geus paeh, biasa we diurus disusuan ngan lila-lila anakna buruk da pugu jadi bangke. Atuh ningali kitu mah eta inung gorila siga anu edan. Mun urang mah ceurik beri jeung ngamuk sagala dibabetkeun, sagala dikarawas, sagala dialungkeun tepi ka anakna kaalungkeun ka jungkrang anu leuwih jero.
Sakapeung manehna cinekul katingali panonna cileuyeut, bangun teu aya sumanget. Jarang liar mun teu lapar-lapar teuing mah. Nu akhirna panggih jeung Jang Sidik nu aya dina leungeunna. Bari gegerenyeman eta indung gorila siga anu ngajak ini tidinya. Jang Sidik ungeuk. Awak Jang Sidik siga dikeupeuh. Tuluy cekrah-cekroh ngajak ke hiji tempat. Gajeleng guguntayangan tina dahan anu hiji kana dahan anu liana. Kitu jeung kitu hampir setengah poe muru ka hiji tempat. Muru ka puncer eta gunung. Hawa karasa beuki tiis. Nyecep ibunting arayang siga peuting ka subuhnakeun. Jang Sidik mimiti ngahod-hod bawaning ku kacida tirisna. Ngan hadena we indung gorila ngekeuweuk awak Jang Sidik beuki pageuh. Jog anyog ka hiji tempat anu datar, datang-datang ger weh koka cecetan bari cekrah-cekroh siga anu gegeruan. Tuluy manehna gegerungan siga anu ceurik. Ningali kitu mah Jang Sidik ngarakacak hatena. Watir ningali eta indungna gorila betras ka dirina anu dipisahkeun ku kajadian sawatara taun ka tukang. Jang Sidik kacidana langsa berbae cepanona ngalemereh maseuhan pipina. Ningali indung gorila anu ceurik aluk-alukan siga anu sedih pisan. Mitra kaum dangu waktosna kebujeng seep cag Sidik budak ajaib bagian kahiji urang cekapkeun duwi ka dieu insyaallah kapayun urang teraskeun ka Sidik budak ajaib anu salajengna. Wilujeng kantun hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com